Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda di mana bae ayana alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil karya tanapi karangan Amboros di Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Sarkum anu mana nuju diudag-udag ku Bahijon. Eta hanca teh sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun di hanca carita anu katunda. Sarkum, tek lumpat kamanya sia kurang ajar. Tanya Bahijon anu harita lumpatna geus beuki deukeut. Kesa ngoprot napasna sarua ngahegak. Kacape teu dipalire. Ngadenge sora Bahijon beuki deukeut pugu Sarkum beuki reuwas. Dina hal ieu mah sok sanajan Sarkum kasebut ngora keneh. Tapi manehna kurang kawani lamun kudu ngalawan Bahijon. Lantaran nyaho lamun Bahijon mah sanajan kaya anak geus kolot tapi gede tanaga. Sajabati kitu ngarti kana ilmu bela diri. Kawan tu baheulana dina mangsa keur ngora geus katelah jadi jawara cenah mah. Sok sanajan ukur jawara kampung kasebutna. Nya ku sabab kitu saurang oge tara aya anu wanieun lamun kudu adu hareupan jeung Bahijon. Nya kulantaran kitu Sarkum leuwih milih lumpat komo deui ningali Bahijon anu ngudag bari ngacung-ngacung pacul. Sedengkeun manehna lemor teu mawa pakarang. Nya puguh wae Sarkum beuki sieun. Sarkum tuluy bae mangprung lumpat nepi ka teu nolih kana tincakeun saking kusieun ka udag ku musuhna. "Oh, cilah kasih Ijon tuluy ngudag ka aing." Ceuk Sarkum nyelangalieun ka tukang. Breh katempo Bahijon beuki deukeut. Sarkum, odon heula sia. Bahijon ngagorowok nitah eureun bari ngacungkeun paculna. Sarkum beuki soak beretek lumpatna beuki tarik mapai jalan satapak. Tapi estuning sial pikeun Sarkum sukuna harita make jeung ti jalikeun alatan nicak taneuh anu ngalogak. Nya atuh teu bisa disingkahan galeong awak Sarkum nolonjong ka sisi gawir. Oloyong gebru Sarkum labuh awakna ngagebrus kana gawir anu cukup luhur jeung barala. Samalah loba cucuk kali Musa anu jarangkung jeung sareukeut. "Aduh, tolong!" Sarkum ngagorobok tarik kulitik harita awak Sarkum gugulitikan dina gawir.
Sirahna tidak ada lagor kana batu anu naronjol. Sedengkeun suku jeung leungeunna ti kakarait kana cucuk. Satuluyna awak Sarkum nyangkora handapeun tangkal buah jambu batu anu buahna keur mehjeuna rantuy arasak. Sarkum gagerungan menta tulung, sakujur awakna karasa nyereri jeung pareurih. Aduh, tolong. Sarkum humaruru ngarasakeun kanyeri. Urang kocapkeun Mbah Ijon anu tadi teh aya tukangeun. Barang ningali awak Sarkum anu ragrag kana gawir, barang nempo kitu mah puguh ngajenghok reg eureun, panon melong kalandeuh ngawaskeun ka Sarkum anu keur nyangkorah bari gegerungan. Waduh, si Sarkum tikus rukanya gawir. Ceuk Mbah Ijon dadana renghap ranjugna pas senang ngahegak. Dina kayaan kitu torojol Pak RT jeung si Uyeh. Duana geus aranjog ka pelebadinya samalah nyaraksian kana kajadian anu cik keneh kaliwat. Da puguh tadi teh jarakna geus deukeut ka Mbah Ijon jadi basa Sarkum meragrag kagawir katingali pisan. Abah, nanaonan eta teh make ngudag-gudag jang Sarkum. Tuh tingali akibatna ayeuna jalma naragrag kana gawir. Ceuk Pak RT bari melong ka Mbah Ijon. Ditanya kitu Mbah Ijon teu waka ngawalon da puguh capek. Sajabat ti kitu reuwas lantaran aya Pak RT jeung si Uyeh anu naringali kana eta kajadian. Keur sajongjongan, Mbah Ijon ngahuleng. Abah, nanaonan eta teh? Kunaon make ngudag-gudag jang Sarkum? Pak RT tumanya deui lantaran Mbah Ijon kalah ngahuleng. Nya bah naha naon sababna make ngudag-gudag Kang Sarkum? Si Uyeh milu nimbrung bari melong ka Mbah Ijon anu keur ngabetem. Bae dece kitu deui maneh Uyeh. Ayeuna mah geus teu kudu waka nanyakeun naon sababna. Mending oge sok ka ditu gancang geura tulungan si Sarkum. Lantaran bisi kaburu modar. Yaho gari kitu mah tah ayeuna hayu urang nulungan heula jang Sarkum. Lantaran karunya bisi kumaha onam. Ah, sok bae kadinya tulungan ku Pak RT. Geus abah mah dek balik. Walon Mbah Ijon bari terus ngaleos ninggalkeun eta tempat. Ningali kitu Pak RT jeung si Uyeh duanana gogodeg kaget ku polahna Mbah Ijon anu sarupa kitu. Dari si abah kalah ngaleos. Hei abah, kunaon geuning kalah ngaleos beu teu padaruguh? Ieu tulungan heula jang Sarkum. Pak RT ngagorobok ka Mbah Ijon anu keur ngengkig leumpang. Wah, pek baik kadinya tulungan ku Pak RT. Walon Mbah Ijon teu ngaliuk-liuk acan. Terus ngengkig balik ngajugjug ka imahna. Beu kunaon ari kalakuan Mbah Ijon? Bet kawas anu teu hideung nyaksian jalma cilaka kalah ditinggalkeun. Wah, sigana mah aya di pasoalan anu anyar Pak RT. Da kitu geuning ti baheula oge Mbah Ijon jeung Kang Sarkum mah tara akur. Meureun kitu geus keun bae heula pasoalan eta mah. Tah ayeuna urang kudu gawat tulungan jang Sarkum karunya. Nya hayu Pak RT. Walon si Uyeh. Bareng jeung kitu torojol Nyi Sawitri anu harita teh kakara anjog ka pelebadinya. Napasna ngahegak beungeutna beureum lamokot ku kesang. Ningali Pak RT jeung si Uyeh aya di dinya reg eureun. Pak RT, ninggal Kang Sarkum. Tanya Nyi Sawitri bari huruha hareho hari weus-weus nanyakeun Sarkum. Kawan tu manehna kakara anjog jadi can nyaho kanu kajadian. Aduh, Nyai puguh oge cilaka. Walon Pak RT bari melong kanu kakara datang. Cilaka kumaha Pak RT? Tanya Nyi Sawitri jajantungna ratug hate deg-degan. Itu jang Sarkum ragrag kagawir. Awakna ngaguliti kalandeuh. Mana Pak RT? Tanya Nyi Sawitri ngajenghok ngadenge keterangan kitu teh. Itu ceuk Kang Sarkum ngarengkol handapeun tangkal jambu. Walon si Uyeh bari nunjuk kalandeuh. Nyi Sawitri ngaliuk breh katempo Sarkum salakina keur ngajoprak handapeun tangkal jambu batu. Kang Sarkum! Nyi Sawitri ngagero ka salakina anu aya di landeuh. Aduh, Nyai, gawat tulungan akang. Walon Sarkum nembalan tapi bari terus kegerungan ngarasakeun kanyeri.
Pak RT Kang Uyeh, gancang tulungan salaki abdi. Ceuk Nyi Sawitri bari jeung gemper. Nya bade yoge nyai. Salaki nyai rek ditulungan. Tapi kelanan ulah bari jeung gemper sing tenang. Keun mang ayeuna rek turun. Nya Pak RT sok enggalan ka ditu. Nya sanggeus kitu mah Pak RT jeung si Uyeh teu nyarita deui. Duanana gura giru rurusuhan nurunan gawir anu loba cucuk jeung barala. Terus ngarayap ati-ati pisan turun ka lande. Sedengkeun ari Nyi Sawitri nungguan di luhur di barung kuratugna jajantung. Hariwang inggi salakina anu kacida dipika cintana kumaha onam. Sabot Pak RT jeung si Uyeh nurunan gawir, torojol dua urang lalaki daratang anu harita kakara baralik ti kebon. Gok Amprok jeung Nyi Sawitri anu keur ngajanteng nangtung bari mencerong ka lande. Ningali kitu teu buru ngarasa heran nya tuluy atuh ditanya. Sareta Nyi Sawitri ngajawab nerangkeun lamun salakina manggih cilaka alatan ragrag kagawir. Nya atuh teu kudu dipenta duanana oge harita langsung turun kagawir rek mantuan Pak RT jeung si Uyeh ngahanjatkeun sarkum ka luhur. Kocapkeun Pak RT jeung si Uyeh. Sok sanajan hararese oge akhirna mah nepi ka palebas sarkum anu harita keur ngajoprak bari gegerungan. Ningali aya anu daratang sarkum atoh, lantaran pasti rek nulungan ka manehna. Jang sarkum, nah kumaha ieu teh nepi ka bisa tigebrus kagawir? Tanya Pak RT anu harita geus aya gegireun sarkum. Nya Kang hakunaon akang teh nepi ka bisa kieu? Tanya si Uyeh bari neuteup ka sarkum anu katempo kaya nama tak pikarunyaeun. Tarangna buncunur balas tidagor kana batu. Irungna bareuh jeung getihan. Samalasiku jeung leungeunna oge temong geretihan balas ti kakarait kana cucu. Sajabat ti kitu suku anu ti jalikeun karasa nyeri ditambah cangkeng na ngajenghak. Aduh, Pak RT, kitu deui maneh Uyeh. Nuhun geus daratang. Lalakona mah panjangkeun ke ku kuring dicaritakeun. Ayeuna sok gancang tulungan anjatkeun kuring ka luhur. Aduh. Jawab sarkum bari muringis ngarasakeun kanyeri. Ya heug ayeuna rek tulungan. Tapi kumaha jang sarkum bisa cengkat atawa henteu? Lantaran katingalina rada panna yeuh. Aduh, kawasna mah teu bisa Pak RT. Lantaran ieu cangkeng ngajenghak tadi geus dicobaan cengkat oge teu kuat. Sajabat ti kitu ieu suku kuring tadi ti jalikeun teu bisa ditapakeun. Walon sarkum nyaritakeun anu karasa ku awakna. Wah, lamun kaya kieu mah kudu digotong atuh. Nya urang gotong we atuh Mang. Ya rek dibawa kuduaan. Tuh aya batu duaan Mang. Turun ka dieu pasti rek milu nulungan. Ai heuh syukur atuh. Ceuk Pak RT bari ngareret ka batur salemburna anu duaan. Anu harita geus rek nepi ka dinya sareta teu lila oge geus Amprok. Sanggeusna ngobrol sakeudeung satuluyna harita keneh sarkum pada nulungan. Awakna dipayang ku tiluan sedengkeun anu saurang deui leumpang ti heula ngababadan jalan anu rek diliwatan. Dapu gua tu bara laloba cucuk kalimusa anu ngajejembrung sareta teu kudu dicatur lilana jeung itu ieuna. Urang kocapkeun bae sarkum jeung Pak RT kitu deui baturna harita geus aya di luhur. Srog atuh kahareupeun Nyi Sawitri. Ningali kitu puguh bae ngajenghok lantaran kayaan sarkum kawilang parna. Tarangna anu buncunur ngajendol sagede endog bocok getihna ngucur. Ditambah deui awakna oge gertihan. Kang sarkum, Kang. Ceuk Nyi Sawitri muru ka salakina bari rawah riwih rek ceuri. Aduh, Nyai tulungan. Sakujur awaknya reri. Walon sarkum ngareret ka bojona bari muringis. Wayahna Kang sing sabar. Aya Pak RT hayu enggal Kang sarkum candak kalembur. Pergi kedah enggal di landongan. Ya hayu puguh we atuh kudu buru-buru diubaran. Samalah geus pasti kudu dibawa ka klinik ieu mah. Lantaran tatuna kawilang rada parna yeuh. Nya hayu atuh Pak RT. Walon Nyi Sawitri geus teu sabar. Saterusna harita keneh sarkum dibawa ka lembur.
Dipayang ku Pak RT jeung baturna kawantu Sarkum teu bisa leumpang. Sedengkeun Nyi Sawitri nuturkeun ti tukang. Sapanjang jalan hatena ngageremet ambek ka Bah Ijon lantaran ayana kajadian sarupa kitu teh. Sakabehna alatan pasoalan jeung Bah Ijon urut metohana. Samalah apan kakara oge 3 bulan anu ka tukang Sarkum teh riributan jeung Bah Ijon alatan pasoalan Jang Panji. Tapi ku ayeuna geus ger deui aya pasoalan anu anyar. Anu tangtuna lamun diantep ka hareupna bakal manjang. Teu mustahil antara Bah Ijon jeung Sarkum baris terus silih kakalakeun. Kawantu itu ieu sarua silih pika ijid, silih pika ngewa moal aya katengtreman. Kasugri kaum dangu gancangna carita. Sarkum anu dijajabkeun ku Pak RT jeung baturna harita geus aranjog ka pakarangan imahna. Kasampak dina teras aya Titin jeung si Ojai keur ngarobrol paduduaan. Barang ningali Sarkum datang pada mayang. Puguh duanana reuwas, jung harita bareng cengkat tina diukna, tuluy gura-giru muruka Sarkum pok nanya hari weus-weus. Kang Sarkum kunaon akang teh? Tanya Titin bari jeung gempeur. Aduh, akang cilaka Tin. Cilaka kunaon? Naon anu tumiba ka akang? Lalakona mah panjang. Tapi ayeuna mah geus teu kudu loba cacarita mending oge sok watulungan heula akang. Ceuk Sarkum bari teu eureun humaruru ngarasakeun kanyeri. Geus kitu Sarkum harita dibarawa ka jero imah sok digolerkeun dina kursi. Torojol mah anah datang tugu bae reuwas lantaran ningali anakna keur pada ngariung. Samalah keur kitu teh ngadadak juljol tatanggana anu dareukeut. Kawantu tadi ningali Sarkum waktu keur pada mayang. Saterusna daratang sarta pada ngariung bari recok silih tanya jeung baturna. Sararea hayang nyaho kana kajadian anu tumiba ka Sarkum. Ujang Sarkum kunaon hidup teh? Tanya ma anah bari jeung gempeur panon melong ka anakna. Aduh, cilaka mak. Walon Sarkum nyaritana lalaunan samala terus muringis. Nyai naon anu kajadian? Cilaka kunaon anak mati beut jadi kieu? Tanya ma anah bari ngareret ka Nyi Sawitri anu keur ngagugulung salakina. Nu mawi kieu sakaterang abdi mama. Derek-dek Nyi Sawitri nerangkeun kajadian tadi basa keur aya di kebon. Tapi kitu oge uku garis badagna hungkul anu kasaksian ku dirina. Basa harita Sarkum keur parearea omong jeung Bah Ijon anu satuluyna Sarkum lumpat. Sareta diudag ku Bah Ijon nepi ka kajadian tigebrus kagawir. Sareta ditarulungan ku Pak RT jeung baturna. Sedengkeun ngeunaan akar masalah nama teu dicaritakeun da puguh teu nyaho kana mimitina. Kulantaran tadi Nyi Sawitri mah keur ngundur lala basa Sarkum mimiti amprok jeung Bah Ijon. Jadi saeutik oge teu apal kana pasoalana. Tak kitu mah kajantenan tadi teh. Nyi Sawitri mungkas sakabeh caritana. Maana Titin Ojai Pak RT jeung sakura nu araya di dinya ngabarandungan kalayan daria. Geus sudor deui bae hidup teh Sarkum diributan jeung Bah Ijon. Namun itu kau prepe, hayo hae para siati baheula. Ceuk ma anah terus gogodeg heran ku kalakuan Sarkum jeung Bah Ijon. Anu teu srikna mah teu kaur jempe. Tiba heula nepi ka ayeuna salilana teu oleh riributan. Saeutik oge taya pisan karapihan, estuning tara akur pisan. Cindekna mah sok aya wae pasoalan anu dijieun ku maranehna sorangan. Geus lah ayeuna mah ulah wa kamikiran ngeunaan pasoalana. Ade nama ayeuna urang kudu gancang dulungan heula jang Sarkum. Karunya tuari ukur di lalajoan mah. Nyatras kedah kumaha tuh Pak RT? Kieu jang Ojai. Sok kaditu teang Mang Udung susuganan manehna geus aya di imah. Saterusna bejakeun menta tulung kitu panganterkeun jang Sarkum ka klinik. Nya sugan bae mobilna teu dipake. Oh kitu nya mangga atuh. Keun ku abdi di teang ka imahna. Walon si Ojai teu loba carita.
Harita kene tuluy ngaleos rek nyusulan Mang Udung ka imah narek menta tulung sangkan mawa Sarkum ka klinik. Kawan tu di lembur Cibubuai mah zaman harita nu boga mobil dengan ukur Mang Udung jeung Pakubu. Tapi imah Pakubu kawilang jauh jeung cantang tuker aya di imah. Kasugri kaum dangu kocapkeun si Ojai. Harita teh teu sakumaha lila oge geus nepi ka imah Mang Udung sarta kabeneran pisan. Mang Udung keur aya di imah. Samalah keur ngabaheuhai di tepas bari udud bangun anu salse. Nya barang ningali si Ojai datang, Mang Udung curing hak. Panon mencerong ka si Ojai anu geus deukeut. Sampurasun Mang. Si Ojai uluk salam bari melong ka Mang Udung. Tampes, daya naon beri bangunan urusuh. Tanya Mang Udung bari neuteup ka si Ojai anu katempona dinas pisan. Mang, syukur pisan keur aya di imah. Walon si Ojai kalacat unggah ka tepas, gek diuk ditinggalikeun ku Mang Udung. Nya keur aya di imah tapi aya perlu naon? Tanya Mang Udung panonna mencerong ka si Ojai hatena ngarasa heran. Puguh kieu Mang. Geus teu loba carita harita kene si Ojai nepikeun maksudna. Anu dititahan ku Pak RT sangkan menta tulung ka Mang Udung pikeun ngajajabkeun Sarkum ka klinik. Alatan Sarkum meunang cilaka ti gebrus kagawir. Tah kitu maksud kedatangan abdi teh Mang. Kitu maksud ujang teh. Jahuk bae atuh da kabeneran mobil mah aya. Samalah teu keur dipake poe ieu mah. Ayo atuh urang jajabkeun ka klinik karunya. Tapi keheulaanan Mang rek bebeja heula ka ibina nya. Bisi deudeupeun jeung deui bisi lila di dituna. Ceuk Mang Udung teu nungguan jawaban. Jung nangtung sup ka jero imah kebat ka dapur. Nya maksudna marek bebeja heula ka bojona sangkan teu deudeupeun. Sarta sakalian rek nyokot kunci mobil. Sanggeus meunang idin Mang Udung geuwat nyampeurkeun deui ka Jang Ojai anu keur nungguan. Ayo Jang. Ayo Mang. Jurut Mang Udung turun kaburuan dituturkeun ku si Ojai. Nya tuluy murukana mobil bak para ginarik sayuran ka pasar. Mang Udung gancang muka pantau mobil kalacat naik samalah si Ojai oge milu lantaran ngarah tere. Gerung mobil dihirupan teu lila geleser maju ninggalkeun pakarangan. Teu sakumaha lila. Mang Udung jeung si Ojai geus aranjog ka imah Sarkum. Di luar keneh oge katempo loba jalma ngariung. Ningali mobil geus datang. Teu loba dicarita itu jeung ieuna harita keneh Sarkum ditaekeun kana mobil dibarengan ku Nyi Sawitri. Samalah si Ojai jeung si Uyeh oge milu tapi dariukna ti tukang lantaran dihareup ukur cukup tiluan jeung supir. Mobil disupiran ku Mang Udung satuluyna maju ninggalkeun imah. Rek ngajugjug ka klinik anu tempatna kawilang jauh. Sarta kudu ngaliwatan jalan raya sabab ngan ukur eta klinik anu kaasup pangdekeutna. Gancangna carita, urang kocapkeun bae Sarkum geus nepi kanu dituju. Jurut sakabehna tarurun kabeneran klinik katingalina harita mah keur sepi ngan ukur aya saurang. Kitu oge teu lila terus balik. Sanggeus daftar Sarkum diasupkeun ka kamar pamariksaan. Gok amprok jeung pamantri anu geus biasa tugas di dinya. Satuluyna Sarkum diubaran kalayan apik jeung taliti. Disaksian ku Nyi Sawitri anu teu weleh aya teu jauh ti salakina. Kasugri kaum dangu cag tinggalkeun heula kayaan Sarkum anu keur diubaran. Ayeuna urang nyelang malikan deui ka tukang nyaritakeun lalampahan Mbah Ijon. Sabada nyaksian Sarkum awakna teh gebrus kagawir, Mbah Ijon tuluy gura-giru balik ka imahna.
Serog kaburuan kasambak incuna Nyi Sari keur arulin susumputan jeung baturna. Oreleng Bah Ijon kagigireun imahna sok nunda pacul di tempat parantina. Geus kitu kebat ka tukang muru ka panto dapur anu katempo muka. Teu lila geus nepi sup atuh ka jero. Breh katempo bojona Ambu Uneh jeung Nyi Sarah keur popolah nyadiakeun kadaharan keur dahar sore. Barang ningali salakina datang pok Ambu Uneh ngomong. Tah geuning abah geus balik. Ceuk Ambu Uneh bari melong ka salakina anu kakarajol. Nya, cik ambu minta cai enceh. Abahnya ang hayang nginum. Walon Bah Ijon terus asup ka tengah imah gek tiuk dina kursi panjang. Ambu Uneh harita gancang nyician cai keur salakina kana emuk. Nya terus dibawa ka jero sor diasongkeun ka Bah Ijon anu keur ngelapan kesang ku bajuna. Abah ieu caina. Sok Ambu Uneh nunda cai dina luhur meja. Sanggeus kitu si Ambu rek ngaleos deui ka dapur, maksudna rek neruskeun deui hanca pagaweanna anu can rengse. Ambu ulah waka ngaleos. Sok diuk heula ka dinya lantaran aya anu rek dicaritakeun. Sareta kudu di Bandungan kalayan Daria. Nah aya pasoalan naon abah? Diuk heula ka dinya. Jawab Bah Ijon bari melong ka bojona geus kitu gek si Ambu diuk gigireun. Aya naon abah cing sok geuwat caritakeun. Meuni sok kasahara riwang Ambu mah. Ari ngadenge caritaan abah anu kudu Daria teh. Ku abah rek dicaritakeun. Tapi giruan heula si Nyai cenah ka dieu. Nyakeun atuh urang gerowan. Nyai. Nyai, kadieu heula cenah. Ambu Uneh ngageroan ka anakna Nyi Sarah anu keur ngagoreng oncom di dapur. Kah aya naon Ambu? Kadieu heula cenah ceuk Bapa hidap. Mangga kesak kedap pameng. Jawab Nyi Sarah geuwat harita nyait heula goreng oncom lantaran bisi tutung. Sok diwadahan kana piring tuluy ditunda dina luhur pago. Geus kitu ngaleos ka jero rek nepungan bapana kawam tu bisi aya perlu anu penting. Aya naon abah? Sok diuk heula Nyai. Walon Bah Ijon bari melong ka anakna. Nyi Sarah teu baha gek diuk. Abah cing sok atuh geuwat caritakeun nah aya naon ieu teh. Bet jadi asa teu garenah kana hate Ambu mah. Tanya Ambu Uneh bari neuteup ka salakina. Hate teu sabar hayang geura nyaho. Laras abah enggal carioskeun aya naon ieu teh? Tanya Nyi Sarah panon mencerong ka bapana. Nyai tapuh oge kieu Ambu kitu deui hidep Nyai. Teu loba carita. Barabat Bah Ijon ngadadarkeun deui kajadian anu bieu karandapan. Ti mimiti balik ti sawah amprok jeung sarkum. Sakabehna dicaritakeun ti awal nepi ka akhir eueuh anu dikilungan. Di barandungan ku bojo jeung anakna anu katempo reuwas ngadenge beja kitu teh. Samalah duanana tuluy silih reret. Tah kitu anu bieu kajadian teh. Bah Ijon nutup sakabeh lalakona. Gap kana muk regot nginum meuning ngalaklak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, jadi abah teh cikene geus riributan deui jeung Jang Sarkum. Tanya bojona katara meuning ngajenghok. Nya kitu deui Nyi Sarah sarua kagetna. Kitu Ambu. Beu ambeun nah kunaon ari abah naha eling atawa henteu. Apan candilah abah teh riributan jeung Jang Sarkum. Samalah nepi ka galungan sagala rupa tapi nah ayeuna geus der deui. Ceuk Ambu Uneh teu panuju kana kalakuan Bah Ijon anu teu weleh sok riributan wae jeung Sarkum urut pinantuna. Nya teu rek der deui kumaha atuh Ambu? Lantaran unggal panggih oge si Sarkum si Ata adol si kurang ajar. Manehna teu weleh sok hayang nyieun wae pasoalan jeung abah. Tuluy kumaha ari geus kitu? Ya tuh pamikitu lah saruana abah pangemut abdi mah. Lamun Kang Sarkum ngamimitian picarioseun langkung sae tong dilayanan. Oh, tong dilayanan? Lain ieu mah kalah saruana itu ieu taya anu ngelehan. Beut kawas bolon ololeho kalakuan teh abah mah. Ceuk Ambu Uneh bari jeung baeud keheul ka salakina.
anu jelas sarwana teu weleh lawanan tara daek pisan ngelehan. Da puguh geus kitu adatna. Jadi lamun si Sarkum ngahina tur nyeceleh ka abah kudu diantep gitu. Tanya Bah Ijon bari rutret ka bojo jeung anakna. Paromana katara bangun keheul. Nya mending oge antep we atuh abah. Margi pami di layanan pasti bakal derdei-derdei sapertos ayeuna. Nah teu isin ku batur. Tembal Nyi Sarah sarua teu satuju kana tindakan anu jadi bapana. Make da ku batur Sarah. Badinya oge teu kudu mikiran batur sagala rupa. Sabab anu kudu dipikiran mah tayalian harga diri abah anu teu weleh dihina ku si Sarkum. Samalah disebut aki-aki 7 mulut heuras beheung jeung sajabana. Pira ku kudu diantep. Panas hati abah teh yeuh. Matak tadi diudag-udag we ku abah make pacul ngarah kapokeun. Bongan atuh dawan jeung serikeun ka abah. Basa tadi tikus rukana jukut. Nya tapi tina eta kajadian akibatna Jang Sarkum tadi teh gebrus kagawir. Tak kumaha geus kitu. Eta kajadian pasti baris manjang. Samalahnya moal henteu lamun abah bakal dipenta tanggung jawab ku kulawargana. Lamun seug Jang Sarkum ripuh kayaana. Ambu uneh nyaritana daria pisan samalah bari pepeta sagala. Nah, make menta tanggung jawab ka abah. Sok ararane hari taun teh. Apan si Sarkum mah teh geblus kagawir oge ku sorangan lain dikusrukeun ku abah. Da eta atuh matana teu nenjo kana tincakeun. Nya eta oge teh dikusrukeun ku abah. Tapi alatan manehna teh gebrus kagawir teh apan alatan diudag-udag ku abah anu rumpatna bari mawa pacul. Nya geus pasti atuh manehna sieuneun. Talamun geus kieu kumaha? Tanya ambu uneh bari melong ka salakina. Teu kumaha. Ayeuna mah urang daguan bae kajadian saterusna. Lamun si Sarkum boga niat rek minta tanggung jawab ka abah, heug bae cenah datang ka dieu. Nya paling oge rek minta biaya urut ngubaran awakna. Tas anggeus kitu tang tu beres segala urusan. Ya heueuh lamun cukup ku kitu mah tang tu beres. Tapi kumaha lamun abah rek dilaporkeun kanu berwajib. Ceuk ambu uneh nyaritana beuki daria. Lantaran ceuk nurutkeun pikirana. Pasoalan ieu cantang tu bisa direngsekeun ku cara anu gampang. Naon maksudna make rek dilaporkeun kanu berwajib? Tanya Bah Ijon bari melong ka bojona. Sedengkeun Nyi Sarah ukur ngabandungan ka indung bapana anu keur pacental-cental adu carita. Make naon maksudna? Nyapir aku abah tuh sadar kana tindakan sorangan. Apan tadi teh abah geus ngababarik Jang Sarkum bari mamawa pacul. Ngan hadena we teu keuna lantaran Jang Sarkum kaburu ti gebrus kagawir da puguh bakat ku sieun. Tak coba lamun Jang Sarkum kaudag ku abah. Moal henteu eta pacul teh baris dibabukeun kana awakna. Dari abah masa sangkleng sarta tara panjang mikir. Sagala rupana teu oleh hayang ngaguguk kana nafsu. Sok lamun awakna Jang Sarkum dibabu ku pacul. Tang tu akibatna bakal cilaka gede abah. Ya heueuh eta oge lamun keuna mah. Tapi apan teu keuna terus lamun kitu rek naon alesanna abah dilaporkeun kanu berwajib. Abah tindakan abah anu tadi teh geus kaasup kana tindakan pangancaman eta teh. Sarta akibatna nyelakakeun ka batur. Tangtu tindakan anu sarupa kitu teh bisa dilaporkeun kanu berwajib. Tak kitu piraku teu kaharti. Ceuk ambu uneh bari neuteub seukeut ka salakina anu keur ngabandungan. Yah kitu saterusna kudu kumaha atuh tindakan abah. Nya pami pangemut abdi mah langkung sae saenggalna abah nepangan Kang Sarkum. Saterasna mundur ti hapunten ka anjeunna. Mugi we atuh ieu pasoalan tiasa direngsekeun ku cara anu sae. Jadi abah teh kudu menta dihamperu ka si Sarkumnya, dihampura. Tanya Bah Ijon bari neuteub ka anakna. Terus abah langkung sae mundur ti hapunten ka Kang Sarkum. Nya mugi bae anjeunna keur sanampi asal abah nawe atuh kedah leres-leres dina hal ieu mah. Sarta pasoalan teu janten manjang.
Tapami sagala rupinatos rengse, abah kedah emut ulah ngadamel di tindakan anu sapertos tadi. Tos cekap ulah hoyong riributan wae sareng Kang Sarkum, abah. Walon Nyi Sarah bari neuteup ka bapana. Ngadengi caritaan kitu keur sakedapan. Mbah Ijon ngahuleng mikiran caritaan anu jadi anakna. Sareta ditimbang-timbang hade jeung gorengna. Tapi lamun dipikir memang caritaan anakna aya benerna. Tah bener kitu ambu oge satuju kana caritaan si Nyai. Tapi kumaha lamun numutkeun abahna keukeuh rek ngagugu nafsu umbar amarah. Keke heula ambu. Dina hal ieu abah oge kudu mikir heula kalayan asak. Lantaran teu gampang menta dihampura ka si Sarkum teh. Kusabab ieu teh nyangkut kana harga diri abah. Piraku abah kudu menta dihampura pangheulana. Nya abah oge sadar lamun abah geus nyieun tindakan anu gagabah sareta abah ngaku salah. Tapi da si Sarkum oge sarua manehna kudu menta dihampura ka abah. Sabab manehna anu ngamimitian. Nya bener kitu memang dina hal ieu mah. Abah jeung Jang Sarkum sarua salahna anu mata kudu silih hampura. Sarta geus ulah manjangkeun wae pasoalan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.